Atun rahayu datang bangsa nu utama kiwari dua insan papasangan keserespi ngajadi ngajatuh kerami begituna tapi serasa syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Hayu urang mitemeyan, hayu urang papakeun, urang bageakeun kalayan pinu kadariaan raja urang, raja sadinten anu nembe jatuh kerami. Sampun kanu maha agung kanu kagungan kun fayakun barbun lar jeuk kadek sapangarsana gawasan dada amit sejawi rek rumah sisi puding tedaya kalau aku sing tepi kanu di langit datang dan moga wenang datang kanu moga wenang sora rampak napanada neda di aping di jari neda di jagat diriksa mugi Gusti nantayuman mugi Gusti ngajaga ngajarin ngariksa karena paniatan urang sadaya Hatur nuhun kasadayana kita tepuk tangan buat pengantin. Tepuk tangan buat pengantin, tepuk tangan yang meriah buat pengantin. Didoakeun kelek nasi lakok kabeh. Poe ieu bagja nu teu aya papadana pikeun aki alhamdulillah wa syukrulillah. Poe ieu geuluran rahayu incu aki si Ujang jeung si Nyai alhamdulillah tadi isuk geus diistrenan laki rapi
jatuh kerami pasang supaya anu baheula jadi suami istri. Aki ge ka dieu sarua pawa pamajikan. Mudah-mudahan sing disalametkeun pamajikan Aki. Ayeuna geus di perjalanan geus nepi ka Cirebon. Nomorna 08 hiji 0000 semuanya omong kosong. Poho deui aing ngomong itu. Bukan nama Nini. Di manakah kau berada sekarang Nini? Aki. akan memberikan yang terbaik buat cucu. Akibatnya boy iya Nini alhamdulillah Nini sedang ngadoakeun kedua panganten pamudah-mudahan dina ngambasa segala di rumah tangga. Pamudah-mudahan ieu panganten sing dijadikeun keluarga nu sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan ya Allah sing disalametkeun dunya Allah akhiratna. Sing dibagjakeun ya Allah dunya Allah akhiratna. Sing dibekalan ya Allah dunya Allah akhiratna. Ieu para putu abdi ya Allah.